Andai kata salaki ibu gering 5 tahun, 1 tahun mah jigana ibu kuat, 2 tahun kuat, tapi lamun 5 tahun, lamun 10 tahun, lamun 20 tahun, bisa-bisa ayah jengkelan. Bener. Akhirnya cek Nabi Ayub ditolak, moal kami moal barang penta ka Allah era kunaon make jeung isin salira teh ya Rasul, kuring umur 80 tahun karek dibere penyakit belasan tahun, gede kene sehatna batan geringna. Inilah jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Akhirna init ka pasar, ditek-tek buukna, dijual, dibelikan karena obat keur saha keur ngubaran salakina. Palebah obat dibikeun, Nabi Ayub nanya, "Di mana anjeun boga duit?" Sedengkeun kuring teu usaha geus heubeul. Bebeja bari nyurucut cai panon, neuk teuk buuk dijual ka pasar, dibelikeun kana ubar. Niat alus tapi ditarima ku Nabi Ayub ditolak. Moal kami moal diubar ku perkara barang anu teu munasabah. Naha lain duit anu bener, tapi ieu duit dihasilkeun tina ladang teu bener, bongan anjeun neuk teuk buuk. Tidinya bijil hadis, naha tahliku mar'atu rosaha, teu meunang awewe neuk teuk buukna sarua jeung lalaki. Rambut kuring pondok tak ibu menang neuk teuk buuk numbut serangna piceun ngan ulah nurutan kuring pondok kieu bisi pahilik pondok lumpang ngungkung di mana mang peletuk teh bade ka payun sabab nempo buukna pondok atuh bapak-bapak jabrik-jabrik deui ulah komo lempang lebahin bade ka mana neng hareup si horeng katempo buukna awewe ai sora jalu keneh. Naha tahliku mar'atu rosaha, temenang seorang istri neuk teuk buuk nepi ka jiga lalaki. Inilah sejarahna. Akhirna punung ibu, punung he sosoranganan bae Nabi Ayub ari anjeun kitu-kitu teh mah punung. Akhirna leos 1 tahun 2 tahun ditinggalkeun, datang pitulung Allah Ayub gera mandi di hiji walungan, bilatung leungit, luka leungit, gelemreng deui, jadi jajaka sinatria Asep ngalempereng koneng.